Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng patepangri sareng Ibu Dina Pangajaran Bahasa Sunda. Kumaha daramang siswa-siswi sadayana? Mudah-mudahan aya dina kaayaan sehat walafiat. Siswa-siswi sadayana, dina danget hayeuna urang medar materi ngeunaan bahasan atawa disebut oge karangan eksposisi. Siswa-siswi aya nu ningal naon disebut karangan eksposisi atau bahasan? Karangan eksposisi atau bahasan nyaeta karya tulis nu eusina dimaksudkeun pikeun ngajelaskeun atawa ngajentrekeun hiji perkara supaya kahartieun kudu macana. Karangan bahasan atau eksposisi ditulis make basa anu padet sarta jentre atau jelas. Eusi bahasan bisa mangrupa kamandang pribadi. Naon kamandang teh? Pendapat. Bisa oge mangrupa bahasan ilmiah. Upamana wae medar hasil panalentikan, survei atau observasi. Anu jelas dina bahasan mah nu nulis bisa ngasupkeun opini atau tadinya kamandang pribadi atau pendapat pribadi. Tah siswa-siswi sadayana pikeun nulis bahasan anu hade mah mika butuh pangaweruh anu jembar. Naon pangaweruh teh? Wawasan pengetahuan nya anu luas jembar teh. Ngeunaan naon? Ngeunaan hal-hal anu dibahasna. Tah, siswa-siswi sadayana adegan tulisan anu mangrupa bahasan diwangun ku 3 bagian. Anu kahiji aya nu disebut bagian bubuka atawa disebutna istilahna tesis. Eusina naon? Eusina ngabahas kasang tukang jeung jejer tulisan anu rek dibahas. Naon kasang tukang teh? Latar belakang. Jejer naon? Jejer teh temanya atau topik. Anu kaduana aya nu disebut bagian eusi atawa istilahna nyata argumentasi. Midangkeun sakur informasi anu aya patalina jeung jejer bahasan. Tapi dipilihan anu sakirana ngarojong kana jejer anu hayang ditepikeun. Anu katilu naon? Anu katilu nyaeta bagian penutup. Atawa dina basa Indonesia istilahna nyaeta penegasan ulang. Jadi aya penegasan ulang di akhir. Bagian anu midangkeun kacindekan atawa kesimpulan, ide pokok sarta katerangan liana lamun aya nya anu patalina jeung jejer bahasan. Tah hidup anu pernah ngadangu jenis-jenis karangan eksposisi atau karangan bahasan nya aya sababaraha jenisnya mangga tiasa diperhatikeun dina layar. Anu kahiji aya nu disebut eksposisi berita. Naon eksposisi berita teh? Tulisan ieu eusina ngeunaan warta. Hiji kajadian anu biasana mah bisa kapanggih dina media cetak media cetak seperti koran. Eta nu disebut eksposisi berita. Anu kadua aya nu disebut eksposisi proses. Naon eksposisi proses teh? Tulisan anu eusina ngeunaan pedaran hiji proses. Pituduh cara make atawa cara nyieun barang-barang anu tangtu. Anu katiluna naon? Anu katiluna aya eksposisi ilustrasi. Naon eusina? Jadi eusina teh ngeunaan pedaran hiji ide anu biasana ngagunakeun kecap panyambung. Dugi ka dieu. Ngartos atuh henteu. Jadi tuh saya sabaraha jenis? Tah saya 3 jenis. Urang lajengkeun deui. Anu kaopat aya nu disebut
eksposisi definisinya. Non Bu, eksposisi definisi. Jadi eksposisi definisi mah eusina teh mangrupa wangenan atau wangan teh naonnya pengertian ngeunaan hiji objek atau topik anu bakal dipedar atau dibahasnya. Saterusna aya eksposisi perbandingan. Jadi jenis karangan eksposisi perbandingan mah eusina teh ngeunaan hiji ide anu dibandingkeun jeung objek liana. Anu saterusna aya eksposisi pertentangannya. Eusina naon? Jadi eusina teh ngeunaan objek anu patukang tonggong atau di bahasa Indonesia bertolak belakang. Gitu ya siswa-siswa sadayana. Anu saterusna ya eksposisi klasifikasi. Jadi eusina teh ngeunaan jadi milah-milah gitu nya, milah-milah hiji objek dina sababaraha kategori seperti kitu nya. Tah, kumaha? Tah eta jenis-jenis tanya siswa-siswa sadayana karangan bahasan atau karangan eksposisi. Terus ayeuna urang tinggal heula contohna nu kumaha. Di dieu ibu aya contoh teks eksposisi proses. Contohna tiasa ditinggal dina layar. Tesisna naon atau bubukana. Contohna nyaeta upama urang bade ngahurungkeun komputer, urang kudu merhatikeun lengkah anu bener. Ieu penting supados komputer urang teu tereh rusak. Leuwih jelasna bisa urang tingali di handap ieu. Tah eta bagian tesisna nya. Jadi hidup engke upami dipasihan tugas jelas non heula nu kudu ditulisna nya bagian tesis atau bubuka heula nya. Anu kadua contoh bagian argumentasina. Bagian argumentasina nu kumaha? Ya. Lengkah kahiji nyaeta nyolokeun kabel listrik komputer kana sumber listrik. Teras hurungkeun stabilizer listrik. Ya, upami lampu eta tos nyambung, ya, tingali di dieu. Eta nunjukkeun yen listrik parantos ngalir. Oke, ka komputernya. Teras pencet power. Jadi di dina argumentasi itu aya cara-carana gitu nya. Aya pituduhna. Eta nu disebut karangan eksposisi proses. Urang lanjutkeun. Teras pencet power dugi ka aya serebit nu nandakeun hard disk atau memori komputer tos jalan. Satos eta pencet tombol dina monitor dugi ka tanda Windows 10 atau Linux bijilnya. Biasanya hidup merhatoskeun dina bagian argumentasi di dinya aya cara-carana eta nu disebutna proses eksposisi proses. Anu saterusna klik icon start nya. Didinya seueur menu paranti urang milih menu. Misalkan dia bidamel tugas nya. Minimal tugas karangan. Maka urang tiasa milih menu Microsoft Word. Jadi ieu ngeunaan komputernya ka atas ke sisa-sisa dayana nya. Pasti sadayana gitu tadi aslinya komputer. Ayo contoh karanganana, contoh karangan bahasan atau karangan eksposisi proses. Aya anu disebut penegasan ulangna. Tah, contohna seperti dina layar. Pikeun mareman komputer bisa klik tombol start terus pilih shutdown. Saparan tos diklik komputer oge bakalan pareun sorangan sareng saterusna nya. Dia nunjukkeun proses atau napi pituduh gitunya dina ngahurungkeun sareng ngajalankeun komputer seperti itu. Ngatos di sisi sadayana ta eta contoh dina karangan bahasan atawa eksposisi anu jenisna proses. Ayeuna contoh anu kaduanya supados hidup tiasa ngabandingkeun naon bentananya antara jenis proses sareng anu kadua ibu bade masihan contoh teks eksposisi definisi. Judulna cau jeung manfaatna. Seperti biasa kanggo ngagampangkeun hidup, ngagampilkeun hidup,
tulisanlah tesisna, ieu tesisna. Naon sih tesisna? Sabab ieu ngeunaan definisi, jadi dijelaskeun nih nya, kan ngeunaan cau ieu, cau jeung manfaatna. Dina tesis jelaskeun. Jadi aya contohna, cau mangrupa tutuwuhan anu biasa hirup di sabudeureun imah masyarakat. Cau biasa dicokot buahna pikeun di dahar. Cau alus pisan pikeun kasehatan anu ngandung vitamin A, B, B6, C, mineral, kalsium, magnesium, fosfor, nya, kalsium, jeung besi nya. Eta contohna. Jadi dijelaskeun definisi sareng manfaatna tina cau. Eta dina tesisna, nya, dina bubukana. Anu kaduana aya nu disebut bagian argumentasi. Contohna, daun cau biasa digunakan masyarakat pikeun mungkus kadaharan atawa tempe. Hal eta lantaran dina daun cau miboga zat polifenol anu biasana digunakan pikeun nyeun antioksidan. Jadi dijelaskeun, jadi aya fungsina nya. Naon sih fungsina cau teh? Nya, aya daun cau aya fungsina gitu sareng anu sanesna. Jadi manfaatna nya tadi kan cau jeung manfaatna. Dina bagian argumentasi jelaskeun manfaatna pikeun naon, digunakeun di masyarakat, kumaha masyarakat ngamanfaatkeun cau nya jeung bagian-bagian nu lainna, moal eta daunna, jantungna kitu nya jeung anu lain-lainna. Bisa dicaritakeun dina argumentasi. Sisa sadayana ta eta tadi argumentasi, ayeuna nu katiluna aya penegasan ulang. Cau miboga loba manfaat pikeun kasehatan awak manusia, boh ku cara ngadaharna langsung atawa ku cara diolah ya. Biasa ditinggal tuh. Bisa dibaca ku hidupnya dina layar aya penegasan ulang. Jadi dina bagian tesis ngejelaskeun definisi cau kitu nya sareng aya kagunaana mengandung naon gitu nya. Terus dina bagian argumentasi langkung dijabarkeun deui leuwih lega gitu. Manfaat cau kanggo naon, terus tadi dimanfaatkeun ku masyarakat pikeun naon gitu nya. Sapertos kitu. Dina bagian katiluna, dina bagian penegasan ulang ditegaskeun deui. Jadi seperti kesimpulan atau kacintakannya dina penegasan ulang. Kumaha siswa-siswi sadayana? Bentennya antara eksposisi proses sareng eksposisi definisi. Ngomong di pasien contohna 2 seperti itu. Ayeuna aya lengkah-lengkah nulis bahasan atau karangan eksposisi. Naon bae? Anu kahiji aya nentukeun jejer atawa temana. Anu kadua nyeun outline. Naon sih outline teh? Gurat badag, garis besar ide-ide anu rek dibahas. Anu katiluna nuliskeun pamadegan atawa kamandang nu nulis ngagunakeun kalimah anu singget tur tetela. Jadi jelas gitu nya. Anu kaopatna nuliskeun eusi bahasan dimimitian ku milih jeung ngagundukeun poin-poin penting anu rek dibahas. Terus ngamekakeun eta poin-poin teh saluyu jeung ide atawa gagasan anu hayang ditepikeun ku urang. Nah, anu kalimana nyeun paragraf munggaran. Munggaran teh naon? Munggaran teh nyaeta mimiti nya. Anu sifatna bubuka, anu mangrupa alasan jeung kasang tukang urang nulis bahasan eta seperti itu nya. Terus anu kagenepna nuliskeun kacindekan nya. Malah taya salahna upama diwuwuhan ku kamandang pribadi. Nan kamandang teh? Kamandang teh nyaeta pendapat gitu nya atau opini pribadi kana eusi bahasanana. Ta eta bedana nulis warta jeung nulis bahasan teh. Nulis bahasan mah henteu kudu netral. Kan hidup pernahnya diajar di kelas 8 ngeunaan warta, ieun warta mah kudu netral teu meunang mihak kitu nya. Tah, kitu sanajan kitu tetep kudu diwuwuhan ku alasan. Jadi disertai alasan gitu nya, alasan-alasan anu kahati ku akal gitu nya. Anu katujuna pariksa deui tulisan bahasan urang teh. Kade kedah dipariksa deui.
boh tina basana, boh tina entep seureuhna nya. Tah basa anu sakirana mah gampang katarima nya kudu maca gitu. Terus jeung ngaguluyur teh nya sesuai alur gitu nya. Mana anu ti heula, mana anu panduri kedu jelas. Matakna tadi kan strukturnya dibagi tilu nya. Aya nu disebut tesis, argumentasi, sareng penegasan ulang. Tah eta kanggo ngagampilkeun urang nyusun karangan bahasanya. Kumaha siswa-siswi sadayana kahatos penjelasan ti Ibu? Mudah-mudahan kartosnya. Tah supados hidup langkung ngatos. Coba ayeuna Ibu aya pancena naon? Jieun contoh karangan eksposisi atau karangan bahasan proses. Gampang pisan. Bu, temana naon? Bebas nya. Misalkan tadi ngeunaan komputer, cara ngurungkeun komputer gitu nya. Bu, lamun carana misalkan cara nyeun seblak misalkan. Mangga itu pokoknya mah aya prosesna gitu nya. Didinya aya prosesna, aya urutan gitu nya, aya urutan prosesna sapertos gitu. Kumaha siswa-siswi sadayana dugi ka dieu ngartos? Mudah-mudahan penjelasan ti Ibu dipikahartos ku sadayana nya. Tah siswa-siswi sadayana kada hilap pancena kedah dipidambel. Siswa-siswi sadayana sakitu wae pedaran materi ngeunaan karangan bahasan atau karangan eksposisi. Tepang deui di video-video salajengna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.